capeknya nah atuh nakar-nakar teuing mudag-mudag dunja anu teulana nah atuh ujang teh bet serungsing kana hal anu geus ditangtukeun ku Gusti ulah ngarurudet diri ulah capek mikiran hal-hal anu geus ditangtukeun sing percaya kana aturan Gusti milik takdir segala rupa geus diatur ku Gusti ulah nakar teuing muru dunja jang dunja teh teulana ulah nakar teuing muru dunja jang dunja teh teulana istirahatkeun diri istirahatkeun otak istirahatkeun awak ulah diporsir teuing dikana dunjakeun sing inget urang teh bakal balik